Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa subscriber YouTube Mang Cecep Gorebacep anu satia satuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca carpon tina majalah Mangle tahun 1862 nomor 58. Carpon anu baris kapidangkeun dina dangat ayeuna judulna Kapegat Kupati. Ieu iasana Bapak M.A. Salmun. Sumangga supados teu nyangkolong ting kana waktos, wilujeng ngadangukeun. Di urang aya hiji babasan anu unina hirup katungkul kupati paeh teu nyaho dimangsa. Sanajan urang ngandung maksud anu alus boga tekad anu mulia, tapi mun pati wancina nepi mun nyawa mangsana pegat tangtu buntu kabeh laku bakal gagal kabeh niat. Nya kitu deui Raden Saca, hiji menak anom anu meh nepi kana tungtung maksudna, meh laksana kana pamaksadanana, sasatna geus katungkus geus kakandung kakepeul ku dampaleungeun, tapi ku tarikna titis tulis ti ajali papasten ti Loh Mahfud nepi ka teu tinekanan. Raden Saca teh nembe kaluar ti sakola dokter, malah geus jadi semi art di rumah sakit Salemba. Bari nabahkeun elmu kasakit di jero, ngabantu-bantu dokter Edelman nu kawentar ahli ngalandongan kasakit nu aya di jero badan. Anjeunna teh eukeur mah menak pinter, turug-turug teu ngalieu ka eueuh. Estuning jalma pasagi, luhur kuta gede dunya. Tapi kesenangan teh teu kalis ku sugih mukti, teu punah ku menak mulya. Malah mun beunang ditukeurkeun mah manan kasugihan jeung kamenakan teh mending keneh buah manahna. Anu geulis kadarwati musti kaning tanah pamanukan. Nu matak nepi ka kituna teh dumeh manehna abot taya papadana ka kadarwati teh. Ari ku sepuh dihalang-halang, sasatna dipager mamanahanana, dumeh kadarwati ukur anak jalma lumrah, ngan kolotna rada mampu. Ari kahoyong nu jadi sepuh, gereuhaan teh kedah kanu sawaja sabeusi, ulah kasih itu si eta teuing. Ari Raden Saca keukeuh pageuh kukuh pengkuh mantep ka kadarwati. Dugi kanyebatkeun yen suka keneh bubujangan saumur-umur batan teu ka kadarwati mah. Ari ku sepuh Raden teh teu kinten ajrihna, dugi ka teu wantun maksa. Sababaraha kali Saca ditawaran malah rajeun setengah dipaksa dipiwarang gereuhaan ka putra menak nu geulis. Ngan keukeuh mugen hoyong ka kadarwati bae, nanging ari maksa nikah mah teu wantuneun, saurna sieun ku Supata. Kadarwati kitu deui keukeuh pageuna ka Saca, nyangreudna tali duriat macet seperti di patri, berat muhit, geugeut teu aya kendatna. Ku ibu ramana kadarwati geus sababaraha kali rek dikawinkeun, dan nu nanyaan mah teu kurang masing hayang kanu sugih kapangkat luhur oge karidaek. Tapi kadarwati nolak, hayang ka Saca bae nepi ka diurugan taneuh beureum oge moal daek kanu lian. Ari amprokna eta dua japati teh dina kareta api keur waktu balik vakansi. Harita teh kadarwati rek ka Subang, Saca rek ka Kuningan, jadi bareng ti stasiun Gambir nepi ka halte Pasir Bungur. Saca mah terus ari kadarwati turun di dinya, dasar pilantaraneun panjang lalakon. Najan ukur amprok saliwat di jalan oge, komo ieu mah sadareksi dina kareta api. Ari duriat mah bisa bae nyangreud. Kitu deui kadarwati jeung Saca estuning jol-jol loma. Abong kabawa ku adat zaman kiwari, barudak teh sok babari pisan caronggah. Harita teh Saca kelas 7 di Setopia, ari kadarwati kelas 3 di Mulo. Teu lila antarana Saca popoyan ka sepuhna, nyarios aya maksad bade nikah ka kadarwati. Ku ibu ramana teu kawidian, kalah ka disaratan sina kajuwag tati saderek mindona.
Ti harita sacara heut manahna malah upama kurang-kurang nu maragatan mah babakuna ku guru-guruna hoyongan kaluar bae ti sakolana. Ari ka guruna mah bebejana teh ngan dumeh geus teu kuat diajar bae bosen sakola. Barang Raden nyarios ka Kadarwati yen sepuhna teu ngawidian nikah kacidang neuseunana. Tapi papadaning sedih oge teu buru ngahatean bari nyombok maneh. Eta mah sanes teu ngawidian manawi tacan ngawidian bae dumeh engkang sakola keneh. Ongkoh jalma mah sok owah gingsir. Ayeuna emutanana kieu engke mah benten deui. Nyarita kitu teh hatena mah mani asa remuk ajur bari mareketkeun maneh nahan picerikeun. Saca ngadangu kasauran kitu teh asa reug-reug deui. Pulih deui raraosanana bari ngajawab. Syukur eulis aya emutan kitu. Boro tadina engkang geus leutik ati. Sieun eulis pundung. Muga-muga bae Gusti Allah ngobahkeun manahna ibu jeung mama engkang sina ngawidian. Ongkoh ari kawas engkang mah da geus sumpah teh rek satia ka eulis. Masing aya halangan anu kumaha bae oge. Ayeuna mah atuh urang sarakola bae sing cucud. Da sanajan rangkep oge kapan engkang acan boga kahirupan. Taya geusan makihikeun eulis. Kadarwati tungkul teu ngawalon, cipanon henteu katahan, disusutan ku sapu tangan. 4 tahun ti harita Kadarwati geus kaluar ti mulona tapi teu balik ka Subang, tuluy ka sakola istri nu ngajarkeun rupa-rupa bag-bagan imah-imah jeung pangaweruh awewe. Ceuk barudak zaman ayeuna mah nu kitu teh ngaranna Fak School for Missis. Di eta sakola Kadarwati sagala rupana nenggang ti nu rea. Boh geulisna, boh pinterna. Nepi ka ku barudak Sunda mah dilandi ngaranna jadi Rengganis. Ku non-non mah dicelukanana oge lise bae. Tina punjulna Kadarwati nepi ka ku direktriseuna mah dicalonkeun kana pigurueun di dinya. Turug-turug Kadarwatina daekeun. Ari saca harita geus jadi semi art nyaeta setengah dokter. Ngan kari ngadago doktoral eksamen bae 2 bulan deui. Upama geus lulus tina samena geus kengeng gelarna in this art moal talangke deui bade teras kawin bae ka Rengganis. Jadi upami ngitung ti barang amprok mah nalikeun duria teh geus 4 tahun kalawan teu pegat pangharepan. Malah sabalikna boh Kadarwati boh saca wuwuh satuhu tambah satia. Henteu laas dumeh lawas, henteu lali dumeh lila, estuning geus ngagulung rasaning nur sumirat nyaangan sukmana eta nu dua. Henteu lila deui antarana saca geus kaluar ti sakolana sarta geus meunang gelaran in this art. Kadarwati oge meh bareng bae lulus ti kelas nu pangluhurna di sakola istri. Harita teh pananggalan bulan Rewah. Dina ajamanana rek nikah teh tanggal 15 Rewah di Subang. Malah Kadarwati mah indi ti heula beberes jeung dadahwut. Ibu ramana mani popohoan turun kawul hoyong hajat rongkah. Dumeh sasatna kengeng hese capek hoyong kagungan mantu ngawinkeun putra sasiki. Ari saca saparantosna lulus eksamen muli heula ka Kuningan. Deudeuheus ka sepuh-sepuh jeung para wargi hatur uninga ka Ibu Rama yen bade nikah ka Kadarwati. Nu matak disebut hatur uninga lain nyuhunkeun widi atawa neda jiad. Dumeh geus uningaeun yen widi mah moal masihan sumawona jiad mah. Malah ibuna mah barang dicariosan oge pok bae sasauran. Eta mah kumaha encep bae. Dati bareto oge ibu mah geus ngulah-ngulah ka eta mah. Dadi dia oge teu kurang nu gareulis. Eta mah ari rek keukeuh jeung hate geus gilig. Pek bae uruskeun ku encep sorangan, ulah mamawa ka ibu. Ibu mah moal milu campur, payetna, amisna, suka, dukana, mangsa bodo encep bae. Saca bruk sujud nyuuh nyium sampean ibuna, bari nangis. Saur ibu, ku abdi katampi, ti samet ayeuna abdi nyirian maneh. Yen abdi jalma doraka, jalma nuwang kelang kasepuh. Jalma anu mawa karep sorangan. Keukeuhna manah ibu sareng kukuhna hate abdi. Dugi ka ngajadikeun luasna hate hiji indung. Misahkeun hatena ti anakna. Ku abdi kasuhun. Saparantos sujud ka ibu.
Teras ngaras ka Karama nuhookeun bengong teu iasa sasauran. Jut Raden lungsur ti bumi bari nangis. Tanggal 14 Rewah Raden Saca lungsur tina kareta api di halte Pasir Bungur. Disarangan ku mitrana duaan nu baris jadi pangobeng panganten. Nu saurang Raden Sukatma, dokter rencangna sadamel. Nu saurang deui Mister Sukanta, raina Dokter Sukatma. Harita Raden diparapag ku para wargi Kadarwati, malah pimertuaeun oge mapag pribadi. Dahayang gerago kapiminantueun. Barang Saca bade cat kana mobil, bet sumeblak, bulu punduk ting puringkak. Kamanahan, saradi kawas aya ilapat teu sae. Ras ka ibuna, meureun ayeuna teh keur teu damang manah. Handeueul ku putra, ras kasalira ku anjeun. Bakal nyeepkeun kapanasaran, ngalaksanakeun nu dicileuk sajeroning 4 tahun. Isukan mah pukul 8 bakal laksana. Pila kadar sapoe deui tapi naha ku asalila jeung kunaon hate teh bet sumeblak bae. Mobil maju nyewuk siga hayang geura datang disupiran ku Sadikin. Supir nu geus tabah, nu geus tara ngarasa kagok. Jalan lempar rata tur beres, lenang siga teu aya pibalayeun, langka pi kahariwangeun. Tapi Gusti Allah langkung kawasa. Sakersana tangtu kajadian, moal benang di halangan, moal benang di moal-moal. Henteu kalawan kudu kaharti ku manusa, ka kawasaanana sok ebreh. Di lebah wangun reja, palebah pasarna mobil teu pati digancangkeun, lumpatna meujeuhna bae, ngajaga bisi aya nu kageleng. Tapi sakitu geus diati-ati teh, dasar geus titis tulisna. Bet dumadakan aya budak mentas jalan, tur teu kanyahoan lumpatna. Supir was nenje budak di hareupeun mobil, ngan reg bae nincak rem, beri mengkolkeun mobil satakerna. Rupana dumeh ngadadak teuing, mobil nepi ka tibalik. Sukatma jeung Sukanta kapangpengkeun, ari supir jeung Saca katindihan. Supir kagencet sukuna, ari Saca sirahna. Mister Sukanta tatu taarna saeutik. Ari Dokter Sukatman mah ukur jareblog anggoanana. Jalma-jalma rob ngaronom bari ngahudangkeun mobilna. Saca teu empes-empes, getih burah bareh mani teu awas raraina. Ku Dokter Sukatma dibujang bari dipangku, tapi anjeunna oge teu tiasa kumaha-kumaha. Sakadar nulung lulumayanan, da teu aya parabot. Saca nya beunta pok nyaur pegat-pegat. Ulah dibawa ke rumah sakit. Dewek geus eueuh harepan hayang papanggih jeung Kadarwati. Gancangna diunggahkeun kana mobil sejen, dilahun ku Sukatma. Dius mobil dilumpatkeun satakerna. Jol datang ka Cigadung, pusirna tanah Subang. Reg eureun hareupeun imah Kadarwati nu harita geus diputer ku balandongan benang majang. Barang reg oge eureun ngan breng bae gamelan ngabageakeun. Damarukan panganten datang, malah nu araya oge meni recok. Pengantin datang, itu Raden Sumping. Tapi barang Jut pimitaheun turun paciweuh, ngejempekeun tatabehan, jelema-jelema aralohok, komo barang narenjo Dokter Sukatma jeung Dokter Sukanta ngagotong anu cilaka mah. Sanggeus ramana Kadarwati nerangkeun saperluna naon anu kajadian, jalma-jalma babakuna awewe meni ear mari dangdam. Malah Kadarwati oge nu harita dipingit di kamar panganten, nu rojola kaluar, poho di kaera, tuturubun ngarontok nu lamokot ku getih bari nangis. Kaditu bae bawa ka kamar, la ilaha illallah, ieu tobat pangeran. Saca dibawa ka kamar, jol dokter mawa parabot, dages ditelepon ti wangun reja keneh ku juragan camat. Tuluy pakupis ngurus Saca bareng jeung Dokter Sukatma. Ari Kadarwati mah meuni gegerelengan teu beunang dicombo, lolongseran di patengahan. Barang Kadarwati geus leler, Saca emut pok nanyakeun Kadarwati. Ku Kadarwati disampeurkeun beri terus dilahun mastakana. Titinggalan Raden geus karoneng, pok nyaur pegat-pegat bari maksakeun imut. Eulis,
sakieu bagja urang engkang dugi ka sepuh ngabelaan Eulis, tapi kieu jadina Eulis ulah alit mana sing pasrah. Aturkeun ka ibu mama engkang hapunten kitu pileuleuyhan Eulis. Nyeh imut mesem panungtungan las mulih ka jati mulang ka asal pupus dina lauhuna nu jadi kaabot manah. Gabrug ku Kadarwati dirangkul digalekan bari sasambat. Guyur ibur arek suka jadi duka rewah ditema ku puasa menta puasa manggih lebaran. Di Karanginan hiji pakuburan luareun kota Subang aya hiji kuburan nu taneuna beureum keneh kuburan saca. Dokter Nonoman nu pupus sajeroning jenenganana keur sedeng wangi. Harita panas poe menterang-menterang lain waktuna aya nu nyekar. Tapi hiji istri gelis menekung tungkul semu alum muja nyorangan bangun teu aya kakeung. Nepi ka aya jalma limaan nu ngadeukeutan oge teu kanyahoan bawaning keur cengeng. Ari eta nu limaan teh nyaeta ibuna ramana jeung raina Raden Saca nu istri nu harita carogean ka dokter Sukatma. Malah harita ge ngiring ari jalma nu kalima nyaeta Pakuncen. Sepuhna Raden Saca dibelaan teu boboran di bumi ngebujeng nyekar ka putra didugdag ti kuningan. Dati barang aya wartos yen putra pupus oge ibuna mah brek bae teu damang kaleleban. Harita oge nembe mamajeng maksakeun angkat. Da kuburan si Encep bisi teu aya nu ngembang saurna. Barang ningali Kadarwati nyekar ka putrana teu kinten kageteunana, kaget ku ningal kagelisanana, kaget ku kasatiaanana ka putrana. Upami ningal harita nu geulis diraksukan sutra bodas yang hareupan kembang jeung parukuyan kaiuhan ku Samboja heug di tempat nu pikakeungeun. Piraku teu nyangka yen widadari keur mepende nu sumare. Ibuna pok mariksa, saha teh enden teh nu keur manteng muji reuhaseun barang cengkat lalak lirik nyangka yen eta teh moal saha deui tangtu ibuna Saca. Pok ngawalon, abdi gamparan pun Kadarwati. Ibu Saca kasua teu tahan ngan gabrug bae ngarontok ka Kadarwati. Ya Allah, paingan si Encep nepi ka nonggong ka kolot. Ari Kadarwati siga kieu mah aduh Eulis, hampura ibu hampura. Nya ibu lantaranana pangna Eulis nepi ka meunang kaprihatinan teh. Deudeuh Saca, deudeuh Kadarwati, anak ibu. Eulis teh istri sajati, satia kanu rek bela. Samboja miluna langsa, salasih milu prihatin, nenjo urut pimitohaeun, ngagalentor jeung urut piminantueun. Cacakan mun teu kapegat ku pati. Tamat cenah ieu pamiarsa parahyangan 1831. Sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.